Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sadaya tepangkeun. Wastabi Muhammad Noval rada rela kelompok 5 kelas 11 MIPA 4. Di kesempatan ayeuna abdi bade nyaritakeun dongeng si Kabayan. Di episode kagenap di serial podcast Kabayan kelompok 5. Anu judulna si Kabayan ngalanangka. Sataacan dimulai mangga upami gaduh earphone atanapi headset dipake heula supados suarana langkung jelas. Mangga dikupingkeun caritana. Si Kabayan ngalanangka. Dina hiji mangsa, si Kabayan kereleson barijeng ngalamun dipoenin nerompokna. Salewat oge mikiran roai, tutut, sareng lauk anu dialak kamari. Kabayan pangalakeun nangka, pilihan aku kolot buahna. Parentah mitoa ka si Kabayan. Saantosna dugi ka kebon, si Kabayan ningalian tangkal nangka anu buahan. Anjeunna milari mana nangka anu tos kolot. Tepati lami, Kabayan ningali hiji nangka anu kolot tur ageng. Teras wae diala. Kusabab nangka teh ageng, Kabayan teu kiateun ngangkatna. Ieu mah hese nyandakna moal kaduga abdi mah. Kabayan nyareus dina hate. Kumaha cara nyandakna itu teh? Saurna deui. Kusabab kebon tepati jauh sareng walunga, eta nangka dipalitkeun. Cung balik ti payun, kapanan geus gede, parentah si Kabayan ka nangka. Barang dugi ka bumi, si Kabayan ditaros ku mitohana. Kenging teh nangkana, nya kenging atuh, nya ageng, tur tus kolot. Saur Kabayan, mana nangkana anjeun datang lengoh, tumaros mitoha. Harna teu acan dugi kitu, pada geus balik ti payun tadi. Tembalna, ari anjeun teh sok bobodoran. Teu aya caritana nangka bisa balik sorangan. Mitihana rada bendu. Har, nya nu bodo mah nangka geus kolot teu apal jalan balik, saur si Kabayan tuluy we ngaleos. Mun sakieu carita si Kabayan ti simkuring, mugi podcast ieu teh janten manfaat kanggo urang sadaya anu ngadangukeun. Khususna diri simkuring nyalira. Hapunten bilih aya kalepatan di cariosan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.